engkege sahanu nyaho tah seperti itu rahasia Allah. Ya polisi sholat balaya kene kuari nyana masih kene encan jelas engke jelas abri gitu kene geus jelas lah je atuh sahanu daek ka neraka sih atuh nyana lagi mikiran polisi ge nya aing nembak ka jelema muslim atuh aneh ka neraka geus balik ngecek kana encek ditembak ku nyana hayo tembak tembakan beak encek kabeh hei lu nanya pak polisi kok nembak encek sorga aing kok eta teh ditembak teh sinci eta mah gabogoh aing. Wah polisi bang beres sih polisi. Ayo nu kolot ditembak budak henteu. Masya Allah. Nah iyalah cerita urusanana gerak Allah subhanahu wa ta'ala ke geus kalut batu Allah nu ngagerak-gerakeun kuari mah tenang-tenang bae heulanan. Urang ulah kapancing ku ieu ku itu hayo bae nu ngaji nu salat nu dagang aktivitas orang biasa bae ulah riweuh ku perkara anu encan kanyahoan di polisi ge sarua bae tenang-tenangnya ge malalikir abri malalikir urang komo matung geus bae urang tenang serahkeun segala-galana ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngan ieu doang ye di mana umat kaula lempangna geus gumede asa aing boga jabatan boga kakayaan boga wilayah jeung sajabana kitu kene rakyat asa aing kemudian geus diladen ku para kafirin nyana geus ngadam kadinya geus kadituna bakal dielehkeun nu bener bakal dielehkeun ku nu jararahat kuari geus hampir-hampir kuari geus hampir kuari geulanan geus nilai-nilai keagamaan jeung kemuliaan teh geus kaji berarti terbukti ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sodaqah Rasulullah lamun urang kuari dicaci baki kiai dicaci baki misalna aku polisi misalna aku pejabat sodaqah Rasulullah tinggal kitu bae maha bener Kangjeng Rasulullah. Ternyata ucapanmu ya Allah ya Rasulullah 14 abad yang silam telah dibuktikan oleh polisi-polisi abri-abri dan pejabat-pejabat dan musuh-musuhmu ya Allah yang tidak beragama Islam. Sodaqah Rasulullah maha benar Rasul tinggal gitu doang udah geus ulah aya sedih ulah aya maha bener engkau ya Rasulullah ucapanmu telah terbukti di Indonesia geus beres. Aja urang ngalawan, nah, tenang-tenang bae sih lah. Engke orai dikirim. Engke orai dikirim. Kalem bae sih. Ulah sieun. Engke ge aya nu boga kuncina. Asal geus nyana hudang we orai kikiplik. Mana ki pudoli. Ya Allah. Wa rawa Ibnu Majah wallahu a'lam.